Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Muhammad Nopal ti kelas 10 kelas 4. Dina waktu sieun abdi bade ngawawancara pun kakang ngeunaan COVID-19. Menurut teteh COVID-19 teh naon? COVID-19 teh nyaeta hiji panyakit anu disebabkeun tinu virus corona. Panyakit ieu teh tos di Indonesia teh tos di tahun kamari anu nyebabkeun sadayana orang teh kedah di bumi teu kengeng seueur aktivitas di luar, teu kengeng seueur kontak sareng jalmi sanes ge. Terus anu COVID-19 teh nyaeta panyakit anu sistem pernapasan anu ngaganggu sistem pernapasan gitu. Menurut teteh naon wae dampak anu ditimbulkeun tina COVID-19? Dampak anu pertama nyaeta dampak kesehatan atau puguhnya. Dampak kesehatan janten pernapasan urang teh kaganggu. Anu pertamana gejalana teh pilek, batuk. Kadang anu jalmi anu kena COVID tapi teu aya gejala naon aya anu kitu. Tapi seueurna anu tinu sistem pernapasan sih. Terus anu ieu dampak COVID teh nyaeta usaha ge sadayana ka ieu menurun penjualan, pembelian anu karitu kaganggu karena COVID. Terus dampakna barudak sakola ge teu tiasa tatap muka sareng gurunya, teu tiasa pendak sareng rerencan oge. Gitulah kurang lebih mah. Naon anu kedah dilakukeun nangka ti pandemi ieu? Nu kedah dilakukeun nyaeta arurang kedah nerapkeun perilaku hidup bersih sareng sehat. Naon perilaku hidup bersih dan sehat teh? Arurang teh kedah cuci tangan ngangge sabun sareng air mengalir, kedah ngajaga kebersihan diri. Terus teu kengeng kontak terlalu deket sareng jalmi lain. Terus teu kengeng seueur aktivitas di luar oge, urang kudu seueur diem di bumi lah gitu. Terus ieu sih naon upami mun tos di luar arurang kedah bebersih teu kengeng nya supados virus teu ngiring ka arurang kitu lah. Nuhun atos kinten ti abdi tur nuhun teteh waktuna tos kersa diwawancara ku abdi. Cekap sakinten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.